Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Kampung Jubag 35. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Minum. Aduh, ya balik gak bisa. Udah dikurungin. Pesan, ini cek layang-layang. Terus, Udah lah, ayo. Ayo lah, duduk aja di sini. Biar enakan. masa di pendasi kos kieu diukna? Ini saya nabai atuh. Jaga Neng. jarak itu. Ih, aing puas. Apa dia? Santai. Ini letaknya gimana nih? Ini cuma di semua. Garipis hujan atuh, Ha. Aduh, ini mah. Tak akan ku mencari cinta selainmu, takkan ku tinggalkan kamu jika ku dapat. Udahlah, gini aja. Pitakan aku yang kamar. Loh. Wah, enak ulah ganeng-ganeng, ulah bedakan kalap madianya. Aing bisa di kurungan, kumaha ya. Geus main teu HSS kapan HS dan Garu. Ulah ganeng-ganeng. Bang, ada sa? Rumah ya, Bang? Kayak balik media mau ulahnya.
Iya, itu dia kayak itu balik. Jeung naon ya bah kieu? Aduh aing mah. Masih lumayan tuh yang di kemutan doang permen. Halah, hayu geus ya. Enggak ganggu abah. Minum kali ya. Segera be, jero. Kau sabro, paros dia bro. Heh, ayo dong. Kita pakai apa? Kaget. Itu si apa dari sawah. Haram bege. Jeung sabu eta geus teu geus pokona urupaan di kang angin goreng. No, yang kaget mama. Anak. Kurang bapak dia kunat. Hah? Wah kan ngomong cari tajing ya. Anak. Minum mulai ya kayak kedeung. Tengah dah putengin mah. Mantap. Ya tama si abah di sawah. Yang eta geus nyaho bikangna teh nyaho. Deuleu bae ka itu kumaha bangor geus batu usaha teu mikir di kana makes boga anak loba. Hi. Kata kalau bisa kata bapak dianya. Apa yang kurang cantik? Hah? Kurang seks. Kurang Mak, meureun geus abah percuma bohai ge. Hari teu diberek kieu mak mbak belum. Si abah balik ka dieu. Pusingeun meureun. Terus naon udah budak leutik. Saya orang teh bapak dia hayu mas saya berangkat. Ih, aing mau oga aing mah. Aing cuma bae mau oga iruan men HS. Ya, tadi ngaran dia durhaka. Mas. Kapan abah gegeran amat? Terus ulah loba mah aing disuruh bapak sih ya. Kemana ini salah lagi aing? Mak nyaten mojokna najerokeun. Kemana sih sempak? Aduh. Padong ku dia sempak hakan ku dia tak ajab di pamajikan padong ku dia.